Dina uploadan ayeuna masih tetap dipidangkeun kesenian wayang golek di rombongan Giri Harja Tilu pimpinan Pak Haji Asep Sunandar Sunaria. Nu nyanak carios Dursala Parlayak. Bangus lampah di Nagara Amarta caritana kabeh Pandawa nyaeta Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa geus ngemasin pati tumekaning Parlaya. Kusabab ka Amarta aya budakna Dursasana nyaeta Dursala. Dursala teh meunang elmu kadijayaan nu diwariskeun Resi Bisma ti Talkanda nyaeta ajian panalengan. Ajian ieu watekna bisa ngaluarkeun cahya tina panonna nu ngaakibatkeun musuh jadi patung kaasup para Pandawa. Dina kondisi kitu Batara Kresna ngajurungan Gatotkaca pikeun gugur elmu kadijayaan karya seta di Cemaratunggal Wirata, khususna ajian Narantaka. Arya seta teh kapiuyutna atanapi uyut gigir Gatotkaca. Arya seta teh putra cikalna Prabu Maswapati, Raja Wirata. Ngaran asli keur ngorana nyaeta Durgandana, putra Raja Basuketi. Durgandana boga adi awewe nyaeta Dewi Durgandini. Dina carita kadituna Durgandini pernah boga hubungan asmara jeung Pandita Palasara. Waktu Durgandini diubaran ku Palasara tina panyakit awakna nu bau hanyir. Tina hubungan ieu lahir Abiyasa nu saterusna jadi Raja Astina dina gelar Kresna Dipayana. Abiyasa boga anak tilu, Destrarata, Pandu jeung Widura. Dina pelajaran sejarah wiracarita atawa epos Mahabharata nu asalna ti India hasil karangan Empu Wyasa atawa Piyasa dina bahasa Hindi. Dina carita pawayangan disebutna Abiyasa. Jadi carita Mahabharata teh bisa kaasut autobiografina Abiyasa. Pagelaran wayang golek Giri Harja Tilu pimpinan Ki Dalang Haji Asep Sunandar Sunaria ieu mangrupakeun pagelaran live di studio televisi Pendidikan Indonesia tahun 2006. Hari tama Giri Harja Tilu dikontrak ku TPI pikeun ngagejerak di TPI 2 minggu sakali. Video ieu tos kenging izin publikasi ti nu gaduh hak ciptana nyaeta PT Suara Mas Abadi, perusahaan industri rekaman nu mangrupakeun anak perusahaan PT MNC nu ngaakuisisi TPI tahun 2001. Mudah-mudahan pintonan wayang golek ieu janten gambaran ka urang sadayana teu sakadar hiburan tapi malah mandar tongtonan jadi tuntunan dina hirup kumu kahirupan nu teu lepat tina ajaran agama. Teu hilap kanu tak can subscribe channel Pribados nu engal ieu mangga subscribe sareng pencet loncengna supados uning apami aya uploadan nu enggal. Salajengna urang sadayana kitun doa ka almarhum Pak Haji Asep Sunandar katut paranayaga nu tos ngantunkeun. Mugia sadaya almarhum ditampi iman Islamna, dihapunten dosa-dosana, dicaangkeun di alam kuburna, dipaparinan tempat anu mulia mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng nyakseni.
Micil saking prawing wang tinalangan ya ante gadis girina sekar pinuji sekar lulumut nyebar kastori Banglus lampahipun di negara Amarta Pandawa sadayana parantos masing pati tumakaning perlaya Yudhistira Bima Arjuna Nakula lan Sadewa wireh ka Amarta aya putra na Dursasana anu kakasih Dursala anu nembe digemleng di Talkanda nyata jadi murid Bisma kagungan aji panelengan kitu kaayaan anak prihatin kaayaan Pandawa atu Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Batara Kresna pikeun maguron ka Arya Seta Satria Cemara Tunggal Nagara Wirata anu kagungan aji Narantaka atu Raden Gatot Kaca parantos lami maguron di ieu tempat di Cemara Tunggal kiwari parantos ampir tutas ieu ilmuna nyaeta aji petak aji Narantaka Bilih nu teu acan uninga hubungan pancakaki antara Arya Seta sareng Gatot Kaca bakal dipedar sakedik. Arya Seta teh putra cikalna Prabu Maswapati Raja Wirata. Ngaran asli keur ngorana nyaeta Durgandana putra Raja Basuketi. Durgandana boga adi awewe nyaeta Dewi Durgandini. Dina carita kadituna Durgandini pernah boga hubungan asmara jeung Pandita Palasara. Waktu Durgandini diubaran ku Palasara tina panyakit awakna nu bau hanyir. Tina hubungan ieu lahir Abiyasa nu saterusna jadi Raja Astina dina gelar Kresna Dipayana. Abiyasa boga anak 3 Destrarata, Pandu jeung Widura. Sabada Durgandini boga anak ti Palasara, Durgandini dilamar ku Prabu Sentanu Raja Astina jadi permaisuri. Ngaranna diganti jadi Dewi Setiawati. Prabu Sentanu jeung Durgandini boga anak di ngaranan Dewa Brata nu kadienakeun katelah Bisma. Dina carita sejena Bisma geus sumpah moal boga-boga pamajikan jeung embung jadi Raja Astina. Antupna kursi karajaan Astina dipasrahkeun ka Abiyasa lanceukna saindung. Mun dihitung jangka waktuna, Prabu Maswapati oge Abiyasa kabilang umurna panjang. Dina hubungan pancakaki, Abiyasa ka Prabu Maswapati nyebutna uang. Jadi Arya Seta jeung Abiyasa teh dulur sabraina. Mun dina basa Indonesia mah sepupu. Mun kitu mah Gatot Kaca ka Prabu Maswapati nyebutna Kapibao. Kabao asli Gatot Kaca mah Palasara. Gatot Kaca ka Abiyasa nyebutna Uyut. Ka Pandu Dewanata nyebutna Aki. Anu jajab kawirata Astra jiga sareng Dawala ya nungguan dunungan keur maguron euy oh saha Kang juragan Gatot Kaca na sling teh apa dunungan Kang loba mun teu ngadengekeun kirata oh nya wajar kan dunungan teh hiji wae kan kepan loba dunungan ceuing ngan anu bageur ieu hiji lamun di ieu mah duit kudu teu nagih
hiburan heula ya. Oh, sok atuh Kang. Hiburan heula. Lah, naon? Sebeudek euy hayang jaipongan deui ah. Itu gitu ngalempengkeun cangkeng we. Ngalampongkeun teh heuda seni urang mau ngasak kieu-kieu na heuh. Bari olahraga kayaknya. Lah, naon? Hiburan euy. Sokannya sagong sewang mah. Sabelah di banjar diramakan sadayana pamugi arongatanyar nyelamatkan Paji Sidik sadayana Kalau yang itu panyota Melaksaga paling tangan ayo pingjaipongan makan acun jo kalayang itu kena para runten sadayana orang apa Pak Haji Ota Babalan Pangalus jangan dia kepada Sanati kantun mulang Palurah acun pada wiki Kesayang kepada apa lupa Sanati kantun mulang Palurah Kesayang pada wiki sangkan tinggi karati magehan tali pasini palukman anu matri siang wengi sentimental sih hirup teh sentimen teh kelakuan gitu je aya keneh ieu teh nagara teh geus 60 hiji tahun merdeka je benar geus 60 hiji aya keneh jelema anu model gitu ka eta teh hiji jalma anu masih keneh dijajah dek teu papanas-panas kumaha bangsa urang da budayana ge udah ilang lain ngalus ke negara batur dewek mah kulantaran Inggris memeureun negara teu dijajah dan merdeka ge geus ribuan tahun. Oh, ieu mah studi perbandingan. Ieu mah studi perbandingan. Ulah dijieun kedok wae studi perbandingan teh. Oh, ulah ngamur-amur duit pungkul. Teh da duit rakyat teh. Paribasa studi perbandingan. Di Inggris mah euy ti mimiti kampung nepi ka kota rumah itu sama tuh. Sarua kan. Sarua bentukna teh
saeutik gedena tensi papanas-panas teh ditu mah kurang lain eueuh kurang mengurangi bener mengurangi tensi papanas-panas mengurangi tensi sirik kecemburuan ai di urang pa di kampung teh pahade-hade bentuk imah teh anu Itali mah anu namun teh tuluy pentingna teh nyari ngagarong akibatina da panjang lamunanana kumaha lamun aing kumaha sarua we panjang lamunan teh ceuk dina agama teh tulul amal teh panjang lamunan saeutik gedena bakal ngahalangan kana pahala amal ngarti saeutik atuh da geus gede ai merdeka geus 61 tahun gara ai kalakuan masih kena 3 tahun masih kena bubudak dina zaman kiwari mah ulah nepi ka jadi anggota NATO hirup teh. Naon? No action talk only. Naon? Loba syaur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata, rakyat teu butuh janji. Teu butuh bibir. Butuh kenyataan, butuh bukti. Ya udah bener. Bina-bina teuing sia teh. Cing atuh dan segala teh. Papanas-panas apa tak ieu ge aduh paingan. Saragamna ge bulah dieu, koneng bulah dieu beureum. Baju mah ukuran atuh. Heuh teu naon beda baju mah. Ngan pamadegan kudu manunggal. Sarua tah mode kieu cenah tah ieu teh bulah dieu beureum bulah ditu koneng tapi dina lagu mah sarua salagu. Sarua. Sarana saita. Garapek. Sabobot sepihanean beda baju makan bae. Lamun dibelah dia mangkat lagu naon kulu-kulu barang gitu teh kulu-kulu barang ulah kastawa. Manunggal ieu mah. Tah dina ngajalankeun roda pemerintahan oge kudu kieu ngagigi sanajan beda baju beda partai tapi di mana geus kapake mah ku rakyat kudu manunggal sahak satujuan. Demi negara, demi bangsa jadi ngamuara dina hiji tujuan keur kapentingan negara jeung bangsa lain keur kapentingan saku. Betul. Ulah keur kepentingan pribadi dina ngajalankeun roda pemerintahan teh kudu ngagigi. Lamun dina mesin teh mah beresok kabilatorna kudu bersih, mureun mesinna olina cing bener. Busina tak kitu ngagigi hartina teh berjalan. Aku kudu ngagigi gitu. Itu da garepek aya kadang-kadang ieu mah kritik ieu membangun nya. Kadang-kadang Menteri Lingkungan jeung Menteri Kesehatan dina prakna mah patongong-tongong. Nah, wakil toja iya. Pakai patongong-tongong. Menteri Lingkungan, Menteri Kesehatan, nah geuningan pabrik di kota anu ngaluarkeun limbah jadi kokotor, beuti antep wae. Pan eta teh hartina patongong-tongong. Antara kesehatan jeung lingkungan. Menteri Lingkungan kudu sehat. Heeh. Ai limbah diantep. Da di Perancis mah tu walungan di kota kali di kota bisa dipakai si beungeut. Herang diurang lecek bau. Runtah wungkul. Bangke balawiri. Bangke hayam balawiri papaliwat bangke. Bangke hirup. Da dijejekan wae. Nu matak ulah leuleumpangan dina bangke. Kita itu jangan mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Betul. Gitu. Juga aing oge. Benar Kang. Aing arah tiba heula. Naon? Aing arah teh lain kuna naon aing gableg anak euy. Laleungit bareto boga anak. Boga budak akang teh. Aing teh geus boga budak lalaki wungkul bareto teh ngan harita teh aya bencana alam. Aya Gunung Bitu. Gunung Bitu. Tuluy barudak pabrintah. Ku dewek di pangku ai nu dibawa teh kalah bantah. Ai budak disuekeun. Ai geus jauh inget Gusti cing teh ieu mah bantah, lain orok. Dek balik deui lahar datang. Tah kitu aing teh rada gelo ieu hirup teh. Ceuk batur mah. Rada bangpulang-bangpulang. Kaedanan ku anak nu macam guli teuing aing. Rada bangpulang-bangpulang akang teh. Pikiran anak.
bari nungguan juragan Gatot Kaca ah. Naon Kang. Naon hirup mah heuh. Ngabang berangkeun kayaknya. Ngebang berangkeun. Ulah jadi bingung, ulah jadi. Komo jelema anu sok ngaku jago aing mah. Sok hayang mecakanye. Ulah hayang nyobaan ya Kang. Hayang nyobaan. Kagok disebut gelo ku batur. Sakapun disebut koslet Kang. Sakapun disebut koslet. Oh, di komodinya zaman kiwari zaman jawara-jawaraan geunya. Zaman jago-jagoan. Zaman kucingah. Baheula mah Gatot Kaca eleh eta kucingah teh ngaramek. Ngaramek ulah. Da boga rasa yen Gatot Kaca teh diri aing gitu. Ayeuna ge kitu keneh loba. Aya keneh marukana wayang teh meureunan aya baheulana teh. Marukana bungkeuleunana. Pugu Ramayana Mahabharata teh biheung teuing ti ditu nama legenda. Legenda bener. Nya. Mun dianggapnya Mun dianggap komo geuning aya kuburan Semar. Aya kuburan Anoman, karunya. Lain dianggap sangat. Da ieu sesa-sesa animisme, dinamisme loba keneh di urang teh. Heeh. Loba keneh gitu teh. Kadang-kadang geuning sang kuryang oge marukana galur. Padahal legenda. Padahal galur mah sang bango. Geulit Eta tak kitu Kang, da rupa-rupa pada rupa-rupa di dunya mah. Sok kepercayaan Bang teteh. Sok kepercayaan oge da kudu nyamung atuh euy. Kepercayaan jelema rupa-rupa. Kudu naon ngaranna teh? Kudu berdasarkan data-data nu otentik. Berdasarkan skenario. Ai ngaran-ngaran nu ngarang mah baheula da sok dihubung-hubungkeun jeung kanyataan nu geus aya. Dikanteukeun. Mode Tangkuban Parahu baheula teh cenah eta teh Tangkuban Parahu teh ceuk riwayatna kitu. Parahu ditajong. Sabab Dayang Sumi minta tulung hari teh ka Kang Sarman. Salah. Ngan hari teh ditulungan ku Cik Utit. Ngan si Ayi Rohman hari teh ngomong. Bade mie gitu. Boga anak sakuriang. Yang Juragan Gatot Kaca tuh rek dilatih. Oke itu akan. Dilatih ilmu doakunya. Masya Allah Kang. Ampun. Hadiah lagi. Maka pihak itu divot kan doakeun enggan ieu sangkan aya sakarasana semaka pihatur kulan nuhun Mang Daula kan doa nanti abdi mudah-mudahan Daula
santiki galun-alun dicaca dapuranana pamuki pajota tersangga maklum nada demar hampuran Dewi Sinta pada wiki dewa Rama Dewi Sinta hari dewa Rama kasasar mah kalas Rama Mika cinta paipna kurnia pada dakasa sama Mika cinta kasa sama ngangodasar geningan dak kabangsa gunung ngandung kayu malah pahaji otak kayu malah cikapundung wah sampedak mageningan kasangka abdinya lindung terenya palurah acun menendak katungaran kasangka abdinya lindung menendak katunggaran mudun babahro kanu jauh padalangkan di sisalah sakti batu jajan sukan lamun mati di batang kenyap palupa pegaduri batang pegaduri suka di beli kupati ada ya Pak kerajaan Singosari ayang nama kenyang di Jawa Timur Jangan nusok puji diri hirupna tarata kabur sanajan mah geningan aya areuy ngapapepen si ranjang meser duku diti-ditiran sok saban aya anjeunna karapuku pipikiran Mega mendung surya surup kemungan Jiko Tesamar yang gara-gara Nada agung paandi Sukabumi nyaparaut kos dibagi ke abon teh loreng sebedi kalau wah sebedi mageningan ibuku siliang kalau abon kena abdi goreng seperti nyeri abon kena abdi goreng seperti nyeri
bingah amar watasota bingah kagiri-giri ingkang ningali ya kan ningali Arya Seta Duh, bingah nutaya papadana Raden Gatot Kaca parantos tutas nampi didikan ilmu petaknya eta Narantaka. duh, gini. Kudehemna ieu Raden Gatot Kaca oge dehemna Arya Seta gunung tiasa rugrug sagara tiasa saat. Terus, Kunirahangan dika. Incu eyang. Kaulah. Pot. Duh, otak kurang jantung ya Kang. hampir ragrag di jantung. Daula. Abdi, Pakai nyamperkeun atuh bari lagi. tak itu dek ngasoak cenah. Ya. Loba jantung. Incu aing Gatot Kaca geus nerima ilmu petak ilmu Narantaka. Tuh, Dehem. Matak ngarungkadkeun tatanggalan. jelema kitu-kitu emang ngacleng. Ah, luar biasa. Kiwari Pandawa anu geus ngemasing pati tumakaning perlaya buru-buru bebeja ka Kresna. Sabab Kresna ngabogaan pusaka anu kasebut kembang cangkok Wijakusuma kembang cangkok Wijabawan. Eta. Sumuhun kulan. Atos aya nu kaitu Saha? pun bapa. Heuh. Wah, beres Kang. Kali salah Kang ka dieu mah. Kuhal sakitu, Bot. Duh. Murid si Bisma anu ngaran Dursala Duh, anu kiwari aya di Amarta ulah diengkekeun di Podaran teh Surajang. Di mana-mana urang Astina ngayakeun tinakan ku ayana korban anakna hiji anak sate teh. Saha teh? Dursala teh. Dursala anak saha? Ulah naon cenah? lu salah anak saha. Dursala anak saha? Ulah. Eta teh putrana Dursasana. Ha? Putrana Dursasana ulah. Anakna Dursasana. Sumuhun. Dursasana teh. Dursasana teh di daruan cenah ulah. Adina Raja Astina, adina Suyudana. Eta teh rajina Suyudana, Raja Astina teh. Saha teh? Capek tepakato pelahate da dola. Ai nu beka gempeur kitu Kang. Dola ngomong atuh teh. Nya Raja Astina, Dursasana, adina teh Dursasana teh, adi saha? Adi Suyudana, caita kula. Heuh. Ulah, kusile nya. Bina dola kana ya. Muridna Bisma ai Bisma teh. Ini si sepuh Astina bulan. Di mana? Nah, Di mana? keacan da. Cabok si Oing. Naon cenah ulah atuh? Ti mana Bisma? Oh Bisma Titalkana. Talakana. Nuhun. Akana Talkana. dikajah oya. Wah. Aji naon teh? Lah, Aji naon? naon cenah daula, naon cenah daula? Aji naon nu dibawa nu dipake ku Dursala teh? Ajanana nu dialun. Aji na teh aji kilat geni. Kilat geni. Kilat geni mah. Lain, aji pandelengan. 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 Lain lagi. Ilmu ti aing. Kilat geni mah. Ya, itu kilat geni. Petak gunakeun kumaha? Wah. Akang nggak perlu ngenta aji pitak. Abdi oge kaduh teh ilmu kitu teh. Naon? Ini ilmu pitak. Petak lain pitak uyuk. Aji pitak mah. Aji pitak mah atuh teh mah osid. Gak ada. Osid nuju aya acara osid. Gunakeun eta sakurang-kurangna
ilmu narantaka moakeuna ku ilmu kilat geni anu disebut pandelengan anak Dursasana. Ku hal sakitu pot saksian anu diuji ieu anak aing ijo aing. Belah ditu aya gunung batu. Wah, tuh. Eta Sima nepi ka kitu juragan seta. Nepi ka gede pisan si mana Kang? Yeh. Gila tuh. Aker mah kitu kata mah adatna we urang dieu mah meureun. Adatna kitu gede genggerong. Karas gede genggerong. Keras. Urang pertikeun. Cing. Naon? Urang pertikeun. Seperti Dewek Arya Seta si lain Gatot Kaca. kudu bisa nyali wara ke. So, Ti Sora ti Leumpang teh kudu urang pertikeun. ketika sugana asup sinetron. Diajar sia-sia etik-etikeun, diajar acting. Acting. Sugana ku Pasugriwan kapake. Jadi pemain sinetron. Nya. Ku Pasugriwan kapake mana le sugan jadi tah usah disana hayam euy. Oh ya kieu geus disana hayam. Tah hayam ngalindur mun hayamna. Geus subuh meureun euy. Heuh. Ngalindur. Ampun. Tak itu udah kumaha teh urang pertikeun ti Leumpang sapertina dewek seta. Gatot. Kumaha cik kuring? Gagerem. Gerem. Oh. Nah, juga nu Meuni eueuh piduiteun sia teh. sora nu ngahujeun. Eta nepi ka eueuh naon eueuh paut. Eueuh simaan. Cik atuh ulah ngawanikeun diri sia teh. Aya kira-kira tiis aduh ampun. Wanian sia teh. Kira-kira sok gerem. Dengekeun ye gerem Gatot Kaca nu simaan. Cing, wibawaan. Nah, itu Tah. wibawaan. Oh. Sada nu ngaheujeun sia mah. Sana nu Dengekeun aing. Sok. Kurang tanaga heupeung teh ngaranna teh. Pajat ketungtungnakeun sarana. Sok. Saeutik deui taekeun. Liwatkeun. Ai ampir mah ampir karinga beneran. Rada hampos tambah. Rapor. Kari ngasakeun. Gerung kaler. Boh. Diheungem. Keur bana mertikeun atuh. Heuh sok atuh. Ti Leumpang. Ijo yang. Geus kapemilik eta ilmu. Ayeuna urang gunakeun. Yoi. Siap. Tamat. Naon teh? Syukur anak king. Injo yang. Geus kapemilik eta ilmu petek. Petak ayo. Naranteke. Urang gunakeun ayeuna. Ini. Narantaka. Siap gelo. Goblok ya. Kumaya. Tah gunakeun eta dehem. Cara nanti anu tadi teh mapak bayu 5 menit. Papatkeun kalimahna. Kalayan pencerong eta batu. Tanaga jero pusirkeun. Sok dehemkeun. Penastik kersahyang domampara. Iya inggih. Raden Gatot Kaca anu parantos meuli ieu ilmu petak anu kasebat narantaka.
ngadehem atuh ngadak-ngadak ieu batu anu sakitu ngajungiringna teh remek ngajadi kora. Hai. Hebat kata-kata. Waduh. Nuhun eyang, nuhun eyang. Loh, Nuhun eyang. lulus takulan ilmu teh. Lulus. Kali tawajuh. Ayo ditulis. Tawajuh gitu. Ai tawajuh mah ka saha we gitu. Naon Akang? Akang, cokot naon? Cicing kora digunukeun. Oh, kok batu tik. Anger euy. Caca geus bubuk agar wae. Ampun Gusti. Raden Gatot Kaca sareng sena ditawajuhan ieu ilmu narantaka. Maksad yang ka nagara Amarta nyingkahkeun juri anu nyiliwuri setan Sumaramah kelong anu newo-newo. Nyaeta Dursala putrana Dursasana muridna Resi Bisma. Itu kaayaanana. Padahal Resi Bisma mah istuning teu satujueun ieu putra siswa dugi ka ngalampahkeun kitu nyata ieu mah ku ayana kapalaina Suyudana supaya ngancurkeun Pandawa. Inggih. Atuh kaayaan Nyi Raden Gatot Kaca lumampah teu nengludeungan teuring rangsana janugi ka patina. Doh, Pikeun nyingkahkeun Dursala ti nagara Amarta ngeprek sote merak ngibing sosoteran tina kentingane pun solontongan tadi. Ayo bot. Siap.
Wajib dipuji, Taruhan, keren. dipuja. Eta luak kelongo. Eta luak kadieu. Kasumedang baru mau jaya kau Balik kae. Cuma kurang Balik kulo. bertarung korban jiwa korban jiwa Ya Ang teneng ludeng hanteringrang hiji satria anelan bangsa sumohon kulan. anom ai tamat mah geningnya diajar teh heueuh. Ai sagala rupi kayak ai jujur makan. Hirup teh gening ulah sumogol Ulah guntang gantung hirup mah. Eukeur mah atuh da juragan Gatot Kaca mah putra ngan hiji-hijina Ibu Ratu geura sok ramana Arya Arya piraku kaurus ongkoh kasakolakeun ongkoh tapi naha eta biasana mah pan budak nunggal mah kudu diruat teh bedegong sok goreng adat biasana mah. tapi ieu mah aduh abong kena geus pinuh didikan rohani jeung jasmani Sumohon. Da aya goreng adat eta mah kulan. goreng ada teh baheula we memeh SD Kung si tamat SD tuluy SMP SMA ta euy belajar 8 tahun teh wajib pisan aya mah euy diwajibkeun Kang, diwajibkeun. heeh dugi ka universitas disebutna ge mahasiswa Mahasiswa tuh gede. ai ngaran maha teh pangluhurna Pangluhurna Kang. luhur ajena Luhur wibawana. luhur wibawana Luhur pengertianana. tah ai datang wibawa jeung komara teh nyaeta kulantaran beuki luhur teh beuki lemah Beki lemah. beuki sopan beuki santun ramah tamah da puguh geus digemleng ku didikan rohani jeung jasmani Sumohon eta. ulah nepi ka beuki luhur teh nepi ka bulak cangkeng dina punuk Oh, jeung teu euy nepi ka kolot. heeh jang Lan. tak kitu euy boga anak teh sakolakeun pasantrenkeun Oh. Mangga insyaallah Kang. sabab dina nying hareupan tantangan ayeuna jeung tantangan anu bakal datang konsekuensina urang teh nyaeta tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa belajar Belajar. lifelong education Oh, betul. sepanjang hidup itu belajar. Jangan bucu baca mah Jangan katanya gaul silaturahim ka para kiai nya utamina ka itu kagelar tuh ka kagelar. Bapak Haji Uup Oh, heeh Kaji Patoni tuh. Pak Kiai Haji Patoni tanyakeun elmuna Kapaji, Ya. kapaji sidik taroskeun. taroskeun tu ka jono ka Pak Haji Sidik Paji Bahro. kumaha kitu nyieun turub obat teh alah ai daek usaha mah pantes sangsara teh hirup teh Ante akan. ayo ah Bangga. Loh, ya. Naon Kang? Yukut mun harejo. Oh, sok atuh ngarit. Tuh, Sakal bejakeun kitu ka si Kastop. si Kastop. Eh. Oh, hei. Oh, hei. Oh, hei. Oh, hei. karena janji kandungan kesayang wamutna Mungkono penyukwelmu diri nasuki
diri nasuki pangartian lagi sabelah si banyak kiremekeun sadayana sarale lale pamugi Allah ngaganyar ngalamukeun sadayana tasadayana kurung herang mitra luhur gunung bentang gitu kenapa Haji Hana horeng kembang tanjung ingat rolang dan belum Pak Haji Pohara Sumantri pangelut raya kak ringrang Pati. Sayang ketabak angin kawasan ngagup hayat lamun sepisa nyarita janji tipi bantah aduh pura-pura maaf Haji Hana Micinta Suraya Tiba nyangka Pas ini di Pasangnya rejeng harati kusengitna kembang tanjung timpung mata kaduyung salah sangka jeung pahit rasana Kayu agung paparwit samia rempel
pangpange sekar mekar galih ke pandele si Pandanarum ya si Pandanarum Raden Gatot Kaca anu parantos tutas nyaeta nampi ilmu petak atanapi narantaka anu luar biasa ku dehemna batu nu ngajungiring di deheman ku Raden Gatot Kaca ngangge kakuatan narantaka jadi koral itu kaayaanana malih kekuatan ragana luar biasa anu tisa kawit nyeta oko pigalan pati sareng Dursala Gatot Kaca anu henteu jadi patung jelaran Gatot Kaca mah tulang wajah daging besi urat kawat ngan ukur sasampoyongan panas hampir koslet salirana nya dijahit nasibna ku Arya Seta dugi ka diwirid ilmu narantaka anu kiwaris saja malas pati kana kanyerian Pandawa nu parantos jadi patung di Amarta atuh kaayaan Kurawa bunga nu taya papadana ngadon hura-hura suka-suka di alun-alun nagara nyaeta ku ayana ieu Dursala putrana Dursasana sasat bakal nyangking kalungguhan jadi raja Amarta menang ngarebut teh atuh ieu Raden Dursala sareng sena nugaskeun ka paman-pamana Kurawa supaya ngajaga ketat bilih aya hal-hal untuk diharapkeun. Sejak lebet ka karaton. Paman-paman. Maka priata sareng hati-hati. Kabat
beli kalain teh kula. Mualang gentong sok pinanggi jeung apesna. Panuhun sing tiasa waspada sareng pramana tinggal. Sabab teu sakedik simpatisan sareng putra-putra Pandawa anu sasatna bakal jadi musuh urang sarengsena Pandawa ngemasing pati teu makaning pelaya. Inggih, Raden, inggih. Kula. Waspada paman. Ya inggih. Di alun-alun tur di Patamanan Duh. Amarta para Kurawa hura-hura bari ngajaga anu dina waktos eta diantawisna Jaya Wikata Ya inggih. Citrayuda Citra Soma Citraksa Citraksi Gobol. Pamuki kesanga maklum Neda jamarampuran Allah ilasi kemo Ngerti kereta Kemo sadar Bagja hirup. Duh, tenang. Anak King Dursala mudah-mudahan sampean anu bakal bisa jadi raja negara Amarta. sapraptane pun anterja Duh, leres. nampi wartos yen kaayaan negara Amarta Pandawang masing pati itu makaning berlayak. Iya. Sampurasun. Sah. Kahayang pangracun rasa tujuan Sokong dari Sembah kapihatur paman. Don. sarang sandana di pelang di parapat Saha selingai? Putra Antreja. Hah? Antreja. Dek Sosoro Kojor. Ayang ponok umur. Dek Sosoro Kojor ya jelema. Ya. Ayang ponok umur. Duh. Tong boro sampean salaku anakna Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Dead Duh. is dead. Is dead. Modar. Sawios ansur jadi lebu kita ya halangan-halangan. Wah. Duh. Beres ah. No, somong na kabina-bina ng batur. hirup semang-semangan lepatina sabengketan
moal panggih Paji Bang Sulaksana kesenangan tangku nyorang kahancuran nyangakeun puasa tingkah mesek keni di kancangan nyangakeun mah semasinungkem sim abdi kasadayana puyung ngungkung dina kurung disumpitan teka tepi gacan kula Paji Sidik isuk puyung sering uyung mun wangi sering kaimpi kang dadang cobek kedupan mun wangi sering kaimpi sinang layap para patang cisarantan lemur bukun cisarantan lemur bukun gitu ngadang cobek pilih serka patang hakanten anu kasukun pada dan sumber tani apunten anu kasukun anu jauh sok dibat suka teuing pakaen suka teuing lamun panggih Paji Baro sepalin kata tibatan pegat turiat sukadi beli kupati sukadi beli kupati coba kumaha teh Yayat Mulyati Cilegon hanggura sing rintih taliti pada langkan di Cisolo tekad ucap ayah hirup sugi ku pangarti bari takwa kayang widi kang pilon bari takwa kayang widi kaget kunirakan ningali kaget kunirahan ningali ingkang sampun prataha antarja ningali kaayaan negara Amarta parantos balawirina teh sasat urang astina prihatin dina galihna nanging tetep nyabar-nyabar anjeun kunirahangan dika sampurasun wa don dohon euy da anak si Bima mah nu mulus Allah si Gatot Kaca anak buta si Arimi teh buta teh buta si Antarja anak orai
si Jakatawang anak udang Buaya. tuh baru kana teh si Semar anak empot dek naon anjeun datang ka dieu sadaya-daya sewu ulah janten benulak sapunodos duka muga ulah janten ngating penggali wireh ieu mah ukur wartos ya cenah Kangjeng Rama sadayana Pandawa teh sampun masing pati tumakaning perlaya kalayan parantos jadi arca bener euy bisi silaing hayang sajajar nasib jeung Bapak Ilaing heg hegae ke ieu naon margi hakim parantos netepkeun naon rupiah kejadian teu bisa jadi tanpa sabab ya bener naon margina ieu Kangjeng Rama dugi ka ditanda sakitu caritakeun hayang apa euy kantenan heug Hayang apa? kudek dibejakeun kudek euy Ayo lagi keluar. salila ieu salila Panawa hikawit aya di Astina tug nepi ka boga nagara di nagara Amarta ieu teu boleh jadi panyakit ka urang-urang Kurawa euy ajis deka euy Jadi rintangan. ta ayeuna geus malalodar ayeuna rek kumaha tinakan anak-anakna nah dek sumujud ka Kurawa dek serah bongkokan dek daek dituna di mana wae digawe daek mawa anti doma euy daek meresihan kandang doma euy daek ngarit euy teu kitu dek kumaha keur Kurawa sadia nyi hareupan naon bae oge tak kitu euy arti Suri sampean nuhun nanging dina sandi putra-putra Pandawa sok sanaos parantos disaurkeun tadi yen kaula turunan oray heuy ansur lebur papan kari tulis teu aya halanganna pikeun ngabelaan kahormatan anu jadi kolot kahiji kaduana nagara Amarta anu menang hese capek ngababad alas Amar dina mangsana Kangjeng Rama kapungkur tug dugi kajadina nagara ieu teh sanes menang ngarebut tapi ieu teh hasi jerih payah karuhun kaula kari-kari ena nagara kaula anu ngalini dina harti antarja bakal ngayakeun tindakan ka sampean sanajan pernahna gua antarja muasungkan pibilasan kalayan moal jejerih ku padi Okitu ya asli teh itu pembicaraan lu datangnya dari lubuk hati yang lebih dalam ya betul ya halus Ya teriak dah jelema teh. jigana ieu jelema teh ayeuna sajajarkeun jeung bapana ya jeung bapana sajajarkeun jadi arca ya siap sok teu wani dinya teu mampu dinya kula kareuk antarja bener geus ditekadan sampean ansur jadi lebu teu aya halangan bener ya dipasakakeun diksa kula beraja diksa orang yang bocap kula pongan beraja lanap nompupu tumang sumbang semantah hadira kurang pangaribawa orang dene mobrol sampean mangga maju
darat amekti kono Muning yang waradinten ya uningali di Medan aduh mundur panjang Ojo leno
Allah aduh aya hampir miripnya nah Beres. nu matak tong dilawanan oge hayu baralik ah woi saya abdi ois dawala aduh tobat teuing agan Wah, ieu enggak tuang raka Ben ya. itu tuang rayi abdi tasan tuang Sararea ge. Wah. juragan terjadi teh Ya. eta teh juragan terjadi Sumuhun. ai sugan ai Ka'bah Jika Ka'bahnya itu Ya. aing manasik tadi dinya Dirinya Kang. alah semua kapi hatur ulan Don, pot. Jeung saha? sareng juragan Gatot Kaca ulan Bagja kawas menang badami. Di mana dah? Sembah kapi atuh Dimas. Tobat adi akang yi. Prihatin akang ningakang jeung Rama parantos jadi patung. Nu ningakeun Wabatara. Wabatara parantos ka dieu. Kalayan bade ngalandongan itu Kang Jirama anu parantos jadi arca. Sawiyeus sidur salah bagian rayi. Ku akang yi, sawiyeus rayi ku akang. Tuman. Panuhun akang pilih jadi korban dulu salah. ngahina ngahina saya nama kulan moal tiasa sareng seueuh pemicara padung dengan perebut ayeuna mah sakali ewang atuh Tah kitu hade atuh. Bere jatah akang dikakasak ku aing. akang geus ngumpulkeun peurah ieu ha geus cobaan dari kana tangka kai di Ciruhan tangka kai rubuh dina waktu 3 menit Wah. da peurah manehna watu Herah atuh. nya Urah. model abdi bulan harita nyiduhan tetangga Kumaha Kang? pada pika ayeuna ngamusuhna mah Ya pasti ada Sakit tuduhan. tuh, Ada Siap. tuduhan. Sawiyeus urang sampur deui. Lala Jono. sastra jinggan sa Sakang. kula jeung bapa maneh itu Bima Yudhistira Arjuna dan kula sadewa geus cager deui cepot Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. mah jeung nyium dia tuh Lain meuli kawas nah kabeh. sia mending mung dipikanya aku aing Aduh. Meuli kawas kabeh. da lain tina birahi aing mah Nyiumnya ah. dan nyium sia sugan sarer ka handap pada henteu Lain. kami minta teuing kitu No, lo. Nyiumnya ah. nuhun agadah awas sing hati-hati cepot saya bapak jang ieu lewek ya kade saha Sampurasun. Iya budak sini euy.
Tulung Agung dari negeri Bandung gamelan jeung wiyagan nedara punya para luang neda jemar hampuran Jaya di kumatan Insana Karuna Samudaya Kawatan Pamuki Kertagamamu Sinamaya parapatan Sinangaya parapatan Sisarangkeun ngemuhun Pilih seur kalapatan Paucap Sutriadi hapunten anu kasuhun Samudaya kalapatan hapunten anu kasuhun Cikuray Gunung Cikuray tempat nihit monyang gelis mun paturai dakate puyar mun paturai hate puyar mun patepi hate nangis sanes teu sejak kadango hartosna tacan sayogi sanes abdi kirang sono waktosna sakedak deui Gening masih kena hirup sampean Gatot Kaca. Masih kena kumalanang nih Sapoe pae 1000 kali pae sapoe 1000 kali hirup 1000 kali pae sapoe 20.000 tah beakna rumah tangga di imah teh 1000 kali lapar ya Kang mayar listrik jeung telepon cai Cai meureun can mayar pagawe Duh jadi agan abdi teh gaji teh kacong cai itu we komersil sia mah syukur bagja kumbayangan nyatria sampean Dursala kula ngaranna ge atuh da tina dur Wah tina dur mah udah balener Kang nya dur bedug Dur bedug nah itu ti ditu dur salah ti dia dur bedug Benar Durug-dug gue hayangnya hos ya bener tegalana tega pati sampean ayo pada bener iya hutang pati perpati hutang wirang bae wirang dinyakeun ku aing coba Kang rek nyakeun ulah banyak Kang rek dinyakeun nah lain aya dina waktu harita mah kaula teh ngan ukur satengahna teh ilmu teh ayeuna mah 100% digunakeun ku kaula Rek dipolkeun komo jadi 1000 bener tegalana tega pati tega Gatot Kaca iya rasakeun aji kilat geni aji pandalengan Gatot Kaca disorot ku socana ieu Dursala anu ngaluarkeun sahaya tina dua socana keuna teu matak ngajelgur salirana kalayan kurang-kurang nama matak tutung jadi arca Duh nanging Gatot Kaca parantos di pasihan kakiatan Ajin Narantaka nyaeta sarang-sarang nyorotna soca Gatot Kaca ngadehem dugi kanimulkeun sora lir gludug runtuyan gledeg rentetan Gatot Kaca Dursala pada ngajeng tina dua kekuatan ya woi wah
sugan semua ka aing ngalibatkeun dia. Aduh, tutung aing beungeut. Itu mah berem. Anu pangjeriina pisan mah ditabrak ku dunungan. Ieu nya aing nu leutik tabrakan teh. Heeh. Culjeun. Teu boleh eleh we Kang berarti. Aing nu leutik teu boleh eleh we. Kudu gede. Aduh jang. Moga-moga urang ngadoa nya. Teu aya deui pangalusna urang sararea da puguh ka itu ngajujug ka itu bakal kabawa panas. Munur bakal ti jengkang ka hareup bakal ti kusruk. Iwati urang kudu ngadoa akhirna mah. Nah, cenah make kudu ngadoa sabab lamun urang teu ngadoa hartina sombong. Nya. Tina doa teh meureun beh ditu nama eta teh sumerah teh. Ai sumerah teh Islam. Ngaran-ngaran sumerah mah nu matak ulah nararoyod teh oge. Gera angkat leungeun anjeun. Hartina teh ranggah, sumerah, pasrah kana papasten anu tumiba. Sabab lamun teu kitu dek noyod, dek lumpat ka mana malah pangeran oge ngajurungkeun pek. Gera init gera ngeming neangan pangeran salian ti kami. Heuh rek ka mana atuh gera pek da kaitu nu anjeunna sapanya ngajugjug kidul kaler keneh kaler ke. Sapanya ngajugjug wetan kulon keneh kulon ke. Ti lawang ningal ka jalan ta urang balikeun ti jalan ningal ka lawang. Bangkong ngaheum-heum liangna. Takuha sakitu atuh hapunten dina sangrupiha kalepatan akang ageng sumonten alit. Permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, sanes waktos tiasa patepang deui. Hidup TPI. Televisi Pendidikan Republik Indonesia. TPI nyiarkeun wayang golek khususna umumna seni-seni tradisi anu sanesna wilujeng kantun, wilujeng kulem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.